Sejarah zaman kolot bahola, urang kudu ngamumulekana patilasan kolot bahela. Ulah mohokeun kana jasa-jasa aranjuna mun di leteran darat. Numpah ka tanah Jawa Barat khususna moal ka itung, maka urang kudu untung hirup ayeuna jasa aranjuna. Gunung Puncak Manik jadi saksi, Gunung Tilu jadi saksi, Gunung Ceremai jadi saksi, maka kita harus berbakti. Pada jasa mereka demen mendoa, bahkan bacaan ayat-ayat suci dikirimkan pada pejuang Nusantara. Ya Allah ya Robbi mun sanes jasa aranjuna abdi moal lahir ka dunya, mugia aranjuna dicaangkeun di pakuburana, ditambah-tambah darajat di sisi dat Allah subhanahu wa ta'ala. Abdi anak incuna sami bakal nyerusul aranjena. Dunia tidak ada yang abadi, hanya permainan, hanya drama yang akhirnya sama selesai juga. Wahai kawan-kawan, mari kita tingkatkan keimanan, istiqomah menjadi orang baik. Di dunia hanya minum dan makan, itu pekerjaan hewan. Ulama dan umaro adalah pelayan umat, semua dari kalian adalah pengembala. Maka kelak nanti akan dipertanyakan tentang jembalan tersebut. Maka tidak lain tidak, bukan menjadi tokoh. Itu sangatlah berat jika kita sampai melupakan tujuan kehidupan. Di akhir zaman sangatlah mengerikan, mengajak ke surga tapi pekerjaan ke neraka. Cukuplah jadi studi banding rujukan baginda Nabi dan para ahli marifatullah. Dunia ini penjara bagi orang yang beriman, kebebasan hanya milik mereka yang tidak percaya dengan janjinya Tuhan yang Maha Esa. Salam Pancasila, salam dari Pasir Ular. Angin ngahiliwir hawa pagunungan anu asri,
kita pakuran supaya nambahan keimanan tu sukadana netra katingali mugia darah dipikari doku Gusti dicaraga para kiaina para guru sekolahna para pejabatna mugia barakah sadayana anu tani sing sare
pajajaran. Sesembahan nama sami, tapi loba dina ngarana. Tu beda dina ritual naungku, tapi engke bakal ganti sinyembah. Ku simbol ku jang di hapitku hanjuang siang. Nyaeta Sunda bakal di hapitku syahadat. Ngahijina Sunda jeung Islam, babarengan dina nanjurkeun bebenera. Saring zaman ayuna, jadi tos teu perlu saling hujat tina antar ajuman. Kumparali gudang minum bimbung tarbentur kana adat budaya. Ayuna mah tinggal ngahari jipi kunda dharma, sauyunan dina nanjurkeun bebenderana. Sunda bakal bumi tutorahan. Terus dinubuah ke una di pantun Bogor saring hadis akhir zaman. Eta tos klop teu aya perbedaan, cuma beda cara tertutur kok dina sesebutan wungkul. Sadaya nu ditulis dina pantun Bogor saring nu ditulis dina hadis akhir zaman. Eta carita sigana tos tumiba di zaman, tos tumiba di zaman ayuna. Sabab raja Panyelang saukur ayat 7 tutus kaunggewulna. Kitu oge dina manuskrip Abu Hurairah, tos sesuai saring zaman ayuna. Jadi
Dari sesembahan nama sami, tapi loba dina ngarana, turbeda dina ritual na wungkul. Tapi engke bakal ganti sinembah, ku simbol kujang dihapit ku hanjuang siang. Nyaeta Sunda bakal dihapit ku syahadat, ngahijina Sunda jung Islam. Babarengan dina nanjer kun bebeneranan, pikeun nuntas keun darmanuka tunda, pikeun ngajo mantara deui dina pancen nutos dinu buah keuna. Pantun Bogor sareng hadis akhir zaman, eta tos klop teu aya perbedaan, cuma beda karita tur tokoh dina sesebutana wungkul. Sadaya nu ditulis dina pantun Bogor, sareng nu ditulis dina hadis akhir zaman, eta karita sigana tos tumiba di zaman ayeuna. Sabab raja panyelang saukur ayat nu tos kaunggelna, kitu oge dina manuskrip Abu Hurairah tos sesuai sareng zaman ayeuna. Jadi tos teu perlu saling hujat dina antar ajuman, ku dalih nu dibuntar bentur kana adat budaya. Ayeuna mah tinggal ngahari jipikeun dadarman, sauyunan dina nanjirkeun bebenerana. Sunda bakal yajo mantara deyu, salam Kiai Pancasila salam, pasundan ngahiji salamina. Amini munku berkah kalam suryani anu suci, pikeun nuntas keun darmanuka tunda, pikeun ngajo mantara deui dina pancen nutos dinu buah keuna. Pantun Bogor sareng hadis akhir zaman, eta tos klop teu aya perbedaan, cuma beda carita tur tokoh dina sesebutana wungkul. Sadaya nu ditulis dina pantun Bogor, sareng nu ditulis dina hadis akhir zaman, eta karita sigana tos tumiba di zaman ayeuna. Sunda bakal yajo mantara doi, salam Kiai Pancasila salam, pasundan ngahiji salamina. Amini munku berkah kalam suryani anu suci. Sabab dina akhir comin susah pisan jalan pisalamoun. Nungguskiku berkana para waliku berkana sasi Ramadan, nugiahi abdi pasihan kau jembaran. Ibu tebira matos cilar demi abdi hirup di pamanaraan, tawaya paku mahar tumha iwal
pasrah kaman tenang. Kumat dawan cuknya lamping jaun kasintung kalapa liu. Ling liut lan kio nasib jalma nung mambarawan. Emma paka apun tung adi baeu latos bedi kong kamtiman. Ka ema ka bapak ai lama karasa sing hurung gede pisan hibahna. Ditakdir keung jauh ti indung bapak nasib ngumbara loba pisan sangsarana. Nunggusti mugia berkah para wali anu dijarohan. Jala sutra anu dinamian mugia abdi keluarga abdi tinangi kabagjaan. Ramadan ka-27 sing jadi simbol kajayaan. Khususna wargi kunina no unumba alam sama hustem. Salam Pancasila, salam kapara keruhun bahelo hampura apun. Abdi khususna tu tiasa melang tarima nan saukur tiasa madokan karajun sing ditambah barujak di alam baka. Salam kishola pasir unan anu ngarpisan tanari do gustina bangan amin imunku berkana kalam suryani anu suci. Kalam suryani anu suci sadunia mung hiji. Urang kudu syukuran kanu maha suci ulamana aya di Nusantara katurunan urang Sunda. Mama Gufron Albantani jenengan jalmina sederhana. Jarang jalmi anu uningan ka ajeuna. Mugia urang ka aku janten muridna. Kalam ajeuna anu sakitu endahna. Matak ninung kanung upingna. Hanya mereka yang tertutup hatinya yang benci padanya. Ajeuna tos dadawu dina kitab karangan Suryani ajeuna. Kumharo bahawa pisalaka ilmi dala samrotuhul ilmi hamala. Tuna ila yakin layanan lako ilmu maripag asma'uhu supatuhu datuhu siung pil insan hasoba sidan ladaha. Berdirilah memerangi hawa nafsu dalam perjalanan ilmu. Petiklah buahnya ilmu
yang membawa jiwa menuju keyakinan, kelemahan, lembutan. Temukanlah ilmu kemarifatan asma Allah subhanahu wa ta'ala. Sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala, bijaknya Allah subhanahu wa ta'ala, yang rahasianya di dalam diri manusia. Ambillah ikat yang kuat, jangan menjadi kesombongan yang membakar jiwa, karena ilmu adalah cahaya yang lemah lembut. Terlah laknat kalau sombong. Allah subhanahu wa ta'ala menitipkan kelembutan rahasia kepada orang arif billah. Ambillah ilmu rahasianya yang menyinari keyakinan. Salam Pancasila, salam kalam yang suci, yang selalu menjadi cahaya dalam hati. Aman amin imun dengan berkah sirnya kalam Suryani. Napak tilas para karuhun bahela cena, ceembu japun jak manit eta tempat tapa para raja para pujangga, tempat munajat ka Allah anu kawasa. Meja anu gede, meja anu endah, katingali di mana-mana. Didinya aya makam aulia patilasanan, para jalmi istimewa di mana-mana. Aya buyut odo, aya buyut jaksa, buyut pandita palih kalerna, aya anu sanesna anu can kaguar sakabehna. Hayu urang mumule eta patilasan, ulah dijadikeun pamusrikan, Tapi jadikeun saksi yen kuningan boga meja sejarah gede. Ulah rek ngotoran tempat anu suci, bisi kabadiku akhlak anu dibenci ku Gusti. Baresihan aropenan hadihan ku auzan-auzan kalam suci, pancuran emas tempat nyucikeun diri hati. Biar hidup tidak tertipu duniawi, dunia hanya sesaat, akhirat adalah selamanya. Batu beulah kaluar caina anu tiis kana hati sanubari. Mata herang kana pipikiran energi alam anu asri. Jing sarupan cing bisa ngamulyakeun kakaruhun daruhani nama. Masih aya nyaksi kanu hirup biak kuningan, Jawa Barat dijadikeun salam Pancasila, salam rahayu, salam kuningan ngahiji. Salam Pancasila, salam rahayu, salam kuningan ngahiji.
Ahret ngotoran tempat anu suci bisi kabadiku akhlak anu dibenci ku Gusti baresihan aropenan di tempat aya patilasan kasepuhan anu buhung di luhureun gunung dina batu aya tapak anu nyata anu katinggaliku mata jumpa saksi jangan keturunan ulah sampai poho kakolot karuhun Sunda anu wijaksana dina tindak tandukna pajajaran ajaran Siliwangi pajajaran jadi saksi pajajaran ajaran anu suci pajajaran ajaran jati diri urang Sunda seri baduga anu kakoncara senggit aun-aunan pikeun anak keturunan kudu bisa nurutan tanggung jawabna turutan wijaksanana turutan keadilanna pajajaran pantos dijajarkeun ku kami supaya maraneh inget kana lemah cai Pancasila Pancawati Pancasona Rorawarun teh halimunan napak sancang sepi angin batara karang eta kabeh sakodar kata-kata silip siloka supaya anak incuna daeng gorehana sakia carita mujia mata hati kabuka bagi dilkutka aloh anu maha kawasa salam Pancasila kisholah al jawi pasti ulang Gubernur Jawa Barat Kang Haji Dedi Mulyadi Mugia Allah salawas nangga jagi Jawa Barat mugia janten leuwih maju Jawa Barat mugia tambih maslahat Pamimpin papayung Jawa Barat Mugia rahayat subur makmur Sanaos Kang Dedi loba anu benci Tetep pajeuna maju tanpa tapi berjuang demi negeri demi agama demi bangsa rahayat anu sangsara
basmi hama-hama negeri Ibu Pertiwi. Mugia Arjuna disehatkan jasmani ruhanina, hirupna disebarkan janggra hayatna, putra tipa Sunda ayuna tos makalangga para pembangkang bakal dikandangkan Kang Dedi bapak aing eta kecap anu kakuping. Mugia janten danggi yang kanu atina nyaring, mugia salamina Jawa Barat di luhur darajat, darajat urang Sunda. Ulah kabawa kusakaba-kaba, ulah daek diadu domba, domba, domba. Kang Dedi mulia di bapak aing, hatena wening bersih teu pamrih, berjuang tanah perih. Mugia sehat para pamimpinna, sehat oge nu dipimpinna. Salam Pancasila, salam Pasundan, salam Sunda ngahiji dipimpin ku Bapak Haji Dedi Mulyadi. Salam Kishola Al-Jawi, Kuningan dina wanci subuh. Jangan lupa post kamling biar selamat dari maling. Karena kalau tidur semuanya maling semakin tenang. Yang mau maling Pancasila, karangnya nyata Pancasila ya. Hanya dipajang di dinding tapi nilai-nilainya kosongan. Ingat Pancasila bukan agama tapi ideologi para ambia, para aulia yang diambil dari Al-Quran yang mulia. Ingat para pemuda-pemudi, mari bangkit, kalau bukan kita siapa lagi? Mari kita berguru pada semut, selalu gotong royong dalam membangun rumah. Mari bangun negeri ini dengan cinta, sebelum menyesal pada akhirnya. Salam jiwa rindu Gufron Al-Bantani. Mari kita sambung sambung rasa, kita harus malu pada pendahulu yang sudah topati jiwa raga. Benih kita sambung, oyot sambung, rasa kita harus malu pada pendahulu yang sudah topati jiwa raga. Demi kita sekarang, mari kita rawat bersama. Yang maling sekarang udah melalui berbagai cara sadala. Jika tidak segera bertobat, ketika kapal air kalian bolongi, maka yang akan kena musibah adalah semuanya. Salam Pancasila, salam rindu jiwa Gufron Al-Bantani.
pengkhianat Pancasila pasti akan binasa jika tidak segera bertobat. Ketika kapal air kalian bolongi, maka yang akan kena musibah adalah semuanya. Salam Pancasila, salam rindu jiwa Gufron Al-Bantan. Angin na hiliwir, hawa pagunungan anu asri. Sukamukti jadi bukti, Mugia jadi daerah anu dipikari doku Gusti. Si asri angin anu ngahiliwir dina wanci. Asar kasaretnakeun matak nu impikeun, panu ngadoniskeun pamikiran anu aut-autan. Wanci asar kade ulah dipake ka pasar, bisi hirup ka sasar. Aguran pake tapakuran supaya nambahan keimanan. Katingali mugia daerah dipikari doku Gusti. Dijaraga papa kiaina, para guru sakolana, para pejabatna, mugia barokah sadayana. Gandengan di palingihan, nedapi doana mugia sarai tatanena. Aman amin imun ku berkarna, kalam suryani anu suci. Salam kang sola Kalam suryani anu suci, sadunia mung hiji.
urang kudu syukuran kanu Maha suci ulamana aya di Nusantara katurunan urang Sunda. Mama Gufron Albantani jenengan jalmina sederhana jarang jalmi anu uningan ka ajeuna mugia urang ka aku janten muridna kalam ajeuna anu sakitu endahna matak minum kanu ngupingna hanya mereka yang tertutup hatinya yang benci padanya ajeuna tos dadawu dina kitab karangan Suryani ajeuna kumharo bahawa pisalaka ilmi dala samrotuhul ilmi hamala na ilayakin layanan lako ilmu maripag asma'uhu supatuhu datuhu siung pil insan hasoba sidan ladaha. Berdirilah memerangi hawa nafsu dalam perjalanan ilmu. Petiklah buahnya ilmu yang membawa jiwa menuju keyakinan kelemahan lembutan. Temukanlah ilmu kemarifatan asma Allah subhanahu wa ta'ala. Sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala, bijaknya Allah subhanahu wa ta'ala, yang rahasianya di dalam diri manusia. Ambillah ikat yang kuat, jangan menjadi kesombongan yang membakar jiwa, karena ilmu adalah cahaya yang lemah lembut. Terlaknat kalau sombong. Allah subhanahu wa ta'ala menitipkan kelembutan rahasia kepada orang arif billah. Ambillah ilmu rahasianya yang menyinari keyakinan. Salam Pancasila, salam kalam yang suci, yang selalu menjadi cahaya dalam hati. Aman amin imun dengan berkah sirnya kalam Suryani. Urang moal bisa ngopi, moal bisa ngariung, moal bisa aman, sholat aman ngaji, aman kaditu kadio lamun lain jasa. Para aulia, para aulia, para ulama, para pejuang lawan bahula, maka ulapo ka Pancasila. Ugal poe urang cicing di alam dunia. Aman sabab wasila jasa para pahlawan. Baheula maka urang ulah poho salilana, ulah dog-dog tinggal igelna paroho. Ka para pahlawan bahula
anu berjukang cimata getih patuangan lalapar kuru cileu kentel pejit maka urang sebagai penikmat na ulah sampai poho kana jasa marantena jalma anu bersyukur bakal ditambahku kasuburan kesehatan kadamaian sabalikna lamun urang mohokon kana jasa Arjuna kufur nikmat ngarana maka bakal ditibaan ku bencana penyakit bencana alamku banjirku longsor jung anu lainna hayu para wargi kembali dai kajaran Pancasila anu sakitu mulyana urang ulah sampai parohona Pancasila suku anu baru aya ubarna hati-hati jaga hati sabab beta anu ditinggali ku Gusti salam cilakana jalma tergantung esi hatena jaga paripola tingali sifat maun tanggung jawabna kaparana katurunana sampai darah penghabisan maung tara abring-abringan sabab di dirina aya sifat kedekawani pinuku tarapti dina lengkahna dina ambuna dina gerak-geriknya pinuku waspada salilana salam Pancasila salam maung lodaya anu jadi simbol tugu tinei pagar Nusantara salam Kishola Pasir Ular. Kalam Suryani anu suci sadunya mung hiji urang kudu syukuran kanu maha suci ulama naya di Nusantara katurunan urang Sunda Mama Gufron Al-Bantani jenengan jalmina sederhana jarang jalmi anu uningan ka anjeuna mugia urang ka aku janten muridna kalam anjana anu sakitu endahna matak ninon kanu ngupingna hanya mereka yang tertutup hatinya yang benci padanya anje unatos dadauh dina kitab karangan Suryani ajeuna kumharo bahawa bisalaka ilmi dalla samrotuhul ilmi hamalatuna ilayakin layanan lako ilmu maripag asma uhu sipatuhu datuhu sion pil ingsan hasyoba sidan ladaha haroko duna lililmi ilmun nurun lainan la ana laudahahu wada'a altopu asroru arif bilahi ha ilmu sirun jaha yakinun ro'ahakul ilmi sa'apah mandoha hurobana impana bima alam tanah dunia wal akhirat berdirilah memerangi hawa nafsu dalam perjalanan ilmu petiklah buahnya ilmu yang membawa jiwa menuju keyakinan kelemahan lembutan temukanlah ilmu kemarifatan asma Allah subhanahu wa ta'ala sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala
Dezatnya Allah subhanahu wa ta'ala yang rahasianya di dalam diri manusia. Ambillah ikat yang kuat, jangan menjadi kesombongan yang membakar jiwa. Karena ilmu adalah cahaya yang lemah lembut. Terlaknat kalau sombong. Allah subhanahu wa ta'ala menitipkan kelembutan rahasia kepada orang arif billah. Ambillah ilmu rahasianya yang menyinari dayakirna. Salam Pancasila, salam kalam yang suci, yang selalu menjadi cahaya dalam hati. Aman amin, imun dengan berkah sirnya kalam Suryani yang Suryani.